itrati wa bial ibadamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin makana hadza jazai nasatu lakum an tukhlifuni bisuin fi dhawi rahimi. Ngariwayatkeun Kiai Hafiz kunyahna Ki Abu Nuaim anna Jibril atan nabiyya sanyana malaikat Jibril sumping ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala cek malaikat Jibril inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masyaallah malaikat Jibril maca inna lillahi atau Kangjeng sarua faqala Nabi cek Kangjeng Nabi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sarua pabi badzalik tina naon eta aja Jibril kok ngucapkeun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cek malaikat Jibril inna ummataka satuftanu ba'daka bighalili zamanin min dahrika ghairi kathir sanyana umat anjeun bakal katarajangan fitnah anu gede sabada wafat anjeun bighalili zamanin min dahrik moal kebal deui ghairi kathir moal lila deui teu lila ti maot anjeun langsung fitnah-fitnah daratan. Fakultu cek Kangjeng Nabi fitnatu kufrin au fitnatu dalalin fitnah kufur ke jelema kalupur deui atawa salalasar deui. Bagala cek malaikat Jibril kullu dzalik sayakunu kitu bisa terjadi. Jelema kembali ka kufur, jelema salalasar deui. Ih. Fakultu cek Kangjeng Nabi min aina tibana fitnah eta wa inna ma fihi kitabullah taala. Pan umat teh aya kitab Al-Qur'anul Karim meureun dibaraca disampaikan kok timbul fitnah kufur jeung dolal sih. Cek malaikat Jibril justru bi kitabillahi ta'ala yuftanuna. Umat anjeun bakal katarajangan fitnah dengan kitab Al-Qur'anul Karim. Cek Kangjeng Nabi kok kitab Quran mau fitnah? Permasalahanana cek malaikat Jibril teh wa dzalika min gibali umaraihim wa qurraihim timbul ti arah para pemerintah penguasa jeung para kiai-kiaina dibaraca ku kiai teh di hareupeun pemerintah bahkan pemerintah nage maraca Al-Qur'anul Karim teu saeutik nu jadi pejabat jadi menteri dibaraca Quran bahkan talar Quran jadi gubernur dibaca Quran talar Quran bupati kitu keneh bahkan aya nu habib nu kiai kitu keneh ulamana teu saeutik anu duduk di MPR kiai nu duduk di DPR pusat di dewan di daerah loba Quran dibaraca Quran teh dimusabakohkeun tapi jadi fitnah. Iyalah paman, engke bakal terjadi. Masya Allah. Geus dibacakeun ku malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi seperti eta berarti ti Gusti Allah. Yamnaul umara al-qurra al-huquq. Di negara Islam teh Muhammad aya bagian ulama teh bagian tersebut bakal moal dibikeun ku pemerintah, dihem-hem, diteleng ku para penguasa. Teu dibikeun bagianana ka para mufti-mufti. Bakal timbul fitnah seperti eta di mimitianana. Fayadlimuna huquqahum. Pemerintah ngazolim terhadap para qurra dengan hak-hakna nu henteu diberikan. Wala yutunaha pemerintah temikeun hak-hakna ka para kiai para ulama timbullah fayaqqa tatiluna parang umat anjeun bakal wayaftiluna jeung pada mararit. Masya Allah engke teh bakalna hak-hak para kiai para ulama tadi bikeun lantaran dengan alasan
Ieu teh jang pembangunan ieu. Timbulah kezaliman pemerintah terhadap para ulama, terhadap para qurra, pembaca Al-Qur'an, pengurai Al-Qur'an, pencetus hukum-hukum nu meunang nyokot tina Al-Qur'anul Karim, hakna teh dibikeun. Akhirna didinyalah mulai kezaliman pemerintah. Geus, kulantaran ayeuna mah eueuh hak. Para ulama geus teu berdaya. Dibuatlah negara lain, negara Islam lain, negara khalifah. Mulai amir, sultan, raja, pemerintah, raja. Ganti deui presiden. Mengabaikan ulama. Mengabaikan para qurra, mengabaikan kiai. Bakal terjadi cik malaikat Jibril Muhammad seperti eta ke umat anjeun. Masya Allah kari. Kiai hanya dijadikan pelengkap di negara. Mungkin aya di depan, mungkin aya di mui. Awalna jadi filter siga bagus, kabelah dituna moal dilijeh jeung moal didenge. Ulama geus teu saeutik-eutik acan didenge ku para pemerintah. Misah bahkan dibubarkan ke lembaga-lembaga keagamaan anu pertalian jeung agama Islam. Bakal terjadi Muhammad seperti eta. Engke pemerintah teh geus teu hayangeun dibarengan ku ulama. Usulan ulama naon bae nu diusulkeun ku ulama dijawab dengan senyum yang tidak berarti. Bakal terjadi Muhammad seperti eta di kaum anjeun. Dibaracang ke Quran teh ku umat, dibaracang ke ku kaum, dibaraca ke ku rakyat, tetapi jangan sekali-sekali cek pemerintah mengusulkan hukum-hukum yang keluar dari Al-Quranul Karim. Kami geus boga urusan tentang negara, maneh bae. Geus urusan antara Quran jeung negara. Bakal terjadi seperti eta Muhammad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah kari. Geus dibejaan. Wa yatba'ul qurra wa huwa al-umara. Aya ge nu milu jeung pamarentah kiai teh. Baik kiai anu aya di politik maupun kiai nu aya di organisasi ataupun kiai-kiai nu perorangan nuturkeun ka pamarentah. Wa yatba'ul qurra wa huwa al-umara. Hanya untuk melanjutkan kahayang-kahayang pamarentah doang. Aing teh boga rencana kieu dukung ku sia, dalilan ku sia. Aing teh hayang kieu dukung ku sia, dalilan ku sia. Aing nuturkeun ka sia make heula, sia kudu nuturkeun ka aing. Nu batak teu saeutik kiai, boh di politik, di partai atau di organisasi atau perorangan, neangan dalil-dalil jaga dukung kelacutan pamarentah bakal terjadi Muhammad. Ya Allah ya Rabbi. Fayamudunahum fil ghayyi. Kiai-kiai nu di partai, kiai-kiai nu di organisasi, kiai-kiai nu perorangan nu nuturkeun ka pamarentah selalu nulungan kepada pemerintah fil ghayyi dina kalacutan pamarentah. Geus moal bisa dinasehatan ke teh pemerintah Muhammad jaga di akhir zaman. Kiai-kiai pamarentah nuturkeun ka pamarentah teh lain kita nganasehatan pamarentah, kita milu kanyana didukung ku para kiai-kiai kalacutan teh. Minta dukungan terhadap kiai Quran dengan sakadar dibaca tapi lain kita dipraktekeun di negara seperti eta Muhammad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah kan. Teureun-eureun kiai teh dibawa ketika pemerintah ngabogaan pamaksudan. Hayang jadi presiden, kiai dikondisikan. Hayang jadi menteri, kiai dikondisikan. Hayang jadi gubernur, kiai dikondisikan. Hayang jadi bupati, kiai dikondisikan. Hayang jadi lurah, kiai dikondisikan. Kiai teh bakal jadi kekesen doang Muhammad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti etalah Muhammad bakal terjadi. Kakufuran titah didukung ku kiai, kasasaran titah didukung ku kiai, pemabokan titah didukung ku kiai, perjudian titah didukung ku kiai, perzinaan titah didukung ku kiai.
dibungkus rapih bakalna Muhammad engke pamarentah teh kadoliman kacalacutan kabuah kawarahan pemerintahan teh bakal dibungkus engke di luarna kiai innalillahi wa inna ilaihi rajiun cek malaikat Jibril bakal terjadi seperti eta. Masya Allah karim gitulah Muhammad haju sumala yuksirun teu areureun deui terus bae sekedar kamangpaatan duniawi hayang dijieunkeun masjid, sekedar kamangpaatan duniawi hayang dijieunkeun musholla, sekedar kamangpaatan duniawi hayang dijieunkeun majelis ta'lim, sekedar kamangpaatan dunia hayang dipanggieunkeun sarana-sarana pondok pesantren, sekedar kamangpaatan duniawi hayang dipanggieunkeun mobil, padahal mobil teh imah teh majelis teh lenyap ketika aya gempa, beres ketika aya angin, selesai ketika aya tsunami. Kabong broy ku model koskara itu keyakinannya nama justru dipaling ku para pemerintah itu malaikat Jibril bakal terjadi seperti itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cakang jeung satu riwayat warwal Bazzar fakultu ya Jibril cek balik cekang jeung Nabi Jibril pakai payaslam kumaha atuh jelema nu hayang salamet nyalametkeun diri nang ke saat eta kumaha lamun geus acak-acakan antara Umar jeung ulama lamun geus acak-acakan Al-Qur'anul Karim geus teu dilingse di nagara geus kakacauan teh peperangan teh saling isu dan lain sebagainya ieu bakal terjadi fayaqtatiluna ieu bakal terjadi peperangan teh ieu nu hayang salamet kumaha cek kanjeng Nabi ya Jibril pagola cek malaikat Jibril maka ini kuntu minaz zalimin fastajabna lahu. Ieu surat Al-Anfal termasuk surat Madaniyah diturunkeunana sabada hijrah kecuali ayat wa idzam kurubika 7 ayat eta mah famakiyatun bangsa Mekah. Istilah tafsir aya madaniyah, aya makiyah, aya hukmiyah, aya tahliliyah. Ayat-ayat kisah, aya ayat-ayat ahkam hukmiyah, aya ayat-ayat tahliliyah, ayat tahlil. Ayat tahlil teh ayat-ayat lupat tali jeung ruhani. Jadi kudu apal istilah-istilah. Kemudian di samping engke penguraian makna teu meunang sagawaya sebab Al-Qur'an mah kalamullah. Eueuh nu mampu nguraikeun kalam Allah kecuali rasulna. Geus atuh ditafsiran ku Kangjeng Rasul nu ngajelaskeun per kalimat per ayat maknana teu bisa selain Kangjeng Rasul. Jadi kumaha ceuk Kangjeng nu mentak ayat tersebut teh diuraikeunana ku Kangjeng kumaha? Setelah Kangjeng ngauraykeun moal aya nu mampu nguraykeun bahasa Kangjeng sebab Kangjeng mah jawamiul kalim. Hanya para sahabat. Dirangkum ti para sahabat keterangan ayat-ayat tersebut nu diuraykeun ku Kangjeng ialah melalui ijma' mujtahid ulama. Geus atuh ulama ngajelaskeun ucapan Kangjeng ngajelaskeun dauhan Allah. Urang teu meunang. Mantak man fassarul Qur'an bi ra'yih falyatabawa maq'adahu minan nar. Jelema nu ngajelaskeun Qur'an ku otakna sorangan berarti nyana geus nyahag tempat di neraka jahanam. Siap bae ka neraka.
mentak sieun saya gaji teh ku wahacak ulama ieu tafsir ieu tafsir ieu tafsir eta ge cek heula keterangan dah lamma ikhtalafal muslimuna fi ghanaimi badari setelah selesai perang Badar Masya Allah lamun urang nyaritakeun Badar hawa Islam luhur napas Islam gede al islamu ya'lu wa la yu'la alaih saeutikan di Badar tapi menang ieulah Badar tak aya be sholawat Badar teu sambarangan yen sholawat Badar teh lantaran menanti keterangan saha jelema nu mencintai sahabat Badar sarua jeung mencintai kula ceuk Kangjeng Nabi mencintai kula syafaat jaga di yaumul kiamah mentak syafaat salat Badar waduh lain leutik-leutik tanagana bade nah beres perang gunimah teh kapanumpuk karena menang perang jarahan-jarahan perang harta-harta rampasan perang ia diboyong ku muslimin maka pacekcok antara kaum muda dan kaum tua sebab dalam peperangan Badar sangat indah keindahan anak kaum muda berangkat ke medan kaum tua menunggu di bawah bendera maksudnya ketika teter kaum muda maka disusullah oleh kaum tua saencan kaum tua berangkat menyusul ke medan laga masih siap nyana di bawah bendera ternyata perang telah dimenangkan oleh kaum muda maka di dia cek kaum muda rampasan perang teh geus bae jang kami sebagai kaum muda pelaksana perang anu sakitu dahsyatna ya kaum tua mah teu milu perang cek kaum tua ulah sok ngomong kitu maneh kapan maneh teh nangadidik kami maneh berangkat ke medan laga lain samaneh-manehana unggul kami kapan siap lamun maneh eleh balik kan kami nu berangkat waduh tidak pacekcok ieulah maka dirangkum ku Kangjeng mesti kudu kumaha teu bisa mutuskeun Kangjeng neuleuh ka para pemuda lantaran pemuda nu malaksanakeun perang bener neuleuh kaum tua lantaran encan perang ge manehanana siap tempur ketika kaum muda teter maka kaum tua lah nu bakal berangkat sangat bener tapi kan Kangjeng Nabi henteu bisa langsung mutuskeun lain cara urang nunggu wahyu ti Gusti Allah Masya Allah karim mantak lamak talafal muslimuna ketika pacekcok para muslimun piguna imi badarin mengenai tentang gonimah perang Badar faqala subban cek kaum muda hialana li anna basanal qital ieu mah geus bae gonimah teh ulah dibagikeun ka seluruhna jang kami bae kaum muda lantaran li anna basanal qital kami anu maju di medan laga waqala suyud cek para kaum sepuh kunaridaan lakum tatarayatipan kami tengah bantu jadi tameng germarane kabeh di handapan bendera walawin kasabtum lafitum lamun maneh mundur niscaya kami anu bakal berangkat kami minta tulung ka kami berangkat geus pala tastasiru biha kula osok sangeuna-ngeunana mementingkeun diri sorangan aya gonimah teh hayang maneh bae heula Kangjeng teu bisa mutuskeun teu lila malaikat Jibril turun nazala yas'alunaka 'anil anfal Muhammad
liman para penanyati dua golongan kaum muda jeung kaum tua yakni man habara badaron jelema nu hadir di perang Badar teh yasaluna kana naranya ka aranjeun Muhammadiyah Muhammadu anil anfal mengenai tentang harta-harta jarahan perang Badar. Ditanyakan liman hiya jang saha nu sabenerna sebab kabeh ge usul kaum muda usul jang kami bae kaum tua ge usul ulah mementingkeun diri maraneh bae atuh kabeh ge kudu kabagian liman huwa qul bejakeun Muhammad ka para penanya al-anfalu lillahi war rasul harta-harta jarahan perang Badar mah ulawaka dipika yang kedua kelompok muda jeung tua kuari masrakeun lillahi war rasul serahkeun kana bogana Gusti Allah jeung Rasul Allah serahkeun nolkeun ke kumaha keputusan Allah urang nu hese ge ieu ngerahkeun diri ka Allah sapenuhna hese lain lalaga nu mantak Syekh Maulana Hasanuddin perang Banten babad Banten teh menang teh lantaran sanggeusna Syekh Maulana Hasanuddin bisa berangkat ti Cirebon ka Banten teh dengan pereum hebat kan berarti ketika Syekh Syarif Hidayatullah berangkat naik kapal ti dieu ti laut Karangantu tapi nu belah dieuna pelabuhan internasional cek Syekh Syarif Hidayatullah abah geus bae jalan darat ulah jalan laut teu cek Syekh Syarif Hidayatullah abah mendek jalan laut bae ulah bah 3 kali ente abah mandek jalan laut baik berangkat dalam perjalanan kena angin ngaguling parahu acak-acakan kena badai Syekh Syarif Hidayatullah langsung blek ka jero hudang deui leumpang di luhur laut plak 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 dongeng mah ngareunaheun ai pas bae di urang boro-boro di laut pan urang mah di curugan imah ge kakerlekan teh ke bareng sakit mantak begitu dah ka darat deui samperkeun ku Syekh Maulana Nasruddin cek kula ge bah jalan darat ditangkep langsung anakna berarti luhur maneh ilmu maneh geus lamun urang mah tuh cak kula ge bah bu kula teh urang mah kitu Pak kula mah teh bahasa kos itu aing teh ternyata bahasa kos gitu tersenep ngadengena peluk plek geus luhur ilmu maneh geus aya mah abah rek berangkat terus jalan darat eta teh abah bacaanna mah hayang supaya mun capek tapi aya nu ngabantuan belah ditunda urang nganggang aya la ilaha illallahul jalilul akbar la ilaha illallah mali teruskeun ku aing atuh geus sia halali berbae terus dipake ka Mekah mun pake ka Bali aduh bahaya ulah wal bikin baik-baik lain wiridna pasrah dirina nu hese ketika datang ke Banten ternyata nu ngagegeh Banten teh Masya Allah radikal Banten Hindu maka Syekh Maulana Hasanuddin titah tapak di batu gigihna ieu teh lain napaana naon tapak teh pasrah diri kade maneh ulah aya patula patali di hati teh lamun maneh aya kene ta'aluk urusan dunia moal menang maneh perang di mana bae jeung saha bae oge hiji lepaskeun ketika geus bisa dilepaskeun bakal nulungan eta bisa pake perbantuan hiji cai ulah diakus sebab cai aya nu bogana nu Allah
batu ulah diaku sebab batu anu bogana nu Allah tanah ulah diaku sebab tanah anu bogana nu Allah tangkal kayu ulah diaku sebab kayu anu bogana nu Allah angin ulah diaku sebab angin anu bogana nu Allah hewan-hewan ulah aya diaku sebab hewan-hewan kabeh ge nu Allah kareugit-reungit ulah diaku sebab aya nu bogana nu Allah ketika datang lain sadatang datangna ka maneh reungit hiber nempel di pipi maneh lain nang reungit tapi nang nu bogana orai datang sing hade ulah dikeprik ulah dikumaha cenah paeh ku nu bogana ingat ieu kabeh nu bogana mau datang calangap ulah sieun sebab leumpangna mau calangapna mau lain nang nu bogana sia diuk di dieu lain asa maneh tapi nang nu bogana dak tamat beres pan eta tapak kitu mah hese pan ai urang mata padihandapeun cangkal caringin teh hayang nomor wah weh kaluar wah weh mah jaman baheula zaman si eta bandar nanyana pakong urang mah cara teh kitu ieu lain lepaskeun Masya Allah karim cirina cek Maul Syekh Maula Hasan cirina lamun maneh geus bisa diuk di batu nu kumaneh batu didiukan bisa nganggang eta lah cirina bahwa maneh tamat ketika maneh tamat bawa batu jingjing ku maneh ka Banten tenang Syekh Maulana Hasanuddin sebab atuh tapat teh aya guruna geus atuh lamun aya guruna makan tenang sakumaha para wali-wali Allah Sunan Kalijaga tapak aya guruna Sunan Bonang Raden Mbakdum anak Sabandi atuh kan aya guruna Syekh Syarif Hidayatullah tapak aya guruna geus urang atuh ulah satapa-tapa urang aya guruna mah tapa ye di kuburan 40 beuting aing tapa bae tapi kahayang sorangan mulai cet aya orai dah Orang Allah iya, ingin Allah. Tapi kan ada guru na orang. Orang datang set, tadi. Udah, ingin Allah iya. Pacok, plek, hiji mata. Waduh, saya kira teh hasil tapa mata hiji. Sebab guru dah. Guru dah apa panurain deh. Kahawaan ku guru emang kumaha gitu. Kahawaan. Dimantak pertama kali tapa Syekh Maulana Hasanuddin reungit. Plak. Urang bae salat pan reungit tadi gitu. Magrib. Aju bae urang mah. Aju ka suku. Aju lain Siratal Mustaqim reungit goblok jeung urang teh. Kosar itu salat urang. Tapi Syekh Maulana Hasanuddin teh sakumaha tadi aing ngadiukeun Allah sia hiber nang Allah sia cicing dibeget aing nang Allah hiji lembu anu hiber lamun lain dihiberkeun ku Gusti Allah kayakinanna kan gitu hiji lembu nu hiber lamun lain dihiberkeun ku Gusti Allah dibawa ku angin angina angin nu Allah lebuna lebu nu Allah datang ka aing didatangkeun ku Gusti Allah reungit hiji reungit hiber lamun lain dihiberkeun ku Gusti Allah sia cicing dibeungeut aing nang Gusti Allah kayakinan modal kos gitu kadeng ekan ku reungit udah ngereungit set hampura tua kula titah nyoba katua hampura leng tambah yakin kan urang makan di kerpak endahan bade beutungna di dieu atuh pan atuh ayo urang ge ye aing nang Allah sia nang Allah ayo atuh cak reungit ngeunaheun aing aduh urut teh jasa urut teh tuh atuh emang urang wancan datang ka keyakinan gitu atuh can bisa ngomong jeung hewan nya mah carita batur nolkeun tahun paling hese teh jadi kiai teh nolkeun geus ngaji amil jurumiyah sorop kemudian ngelal ngasal kemudian johar maktun mantek geus puguh alfiah mah segala jamul jawame aya dinyeuna kabeh nu hese nolkeun ilmu Gusti lain nu aing moal sombong tapi lamun asa aing deuk ngaji naon sia
alfiah tadi kumis aing jual makan tadi kelek aing ayo tantangan sia aing teh sombong kan sebab ngaku jauh jeung Allah pinter dinyana tapi jeung Allah jauh sebab takabur nailah titah nganolkeun ku Kangjeng teh kaum muda jeung kaum tua teh narurut atuh ai cek Gusti Rasul titah diserahkeun ka Allah jeung Rasul nama mah nyangakeun sadaya-daya kaum muda jeung kaum tua teh atuh kami mah ribut teh ngan sakadar ngaributkeun cek nafsu ai kitu mah deuk aya nu ngatur Gusti Allah jeung Rasulullah atuh mah geus sadaya-daya kaum muda jeung kaum tua nganolkeun diri tah hebatna para sahabat teh kos urang nol sungut doang gas ulah hayang ke ku abah diatur datang ka imah abah ngatur ku mah nya beres moal ya abah ya asana ku dibawakeun kampak abah ya anu ngasah kampak ngasah golok lain nol tamangarana kudu dinolkeun dumadak ku Gusti Allah jeung ku Kanjeng Rasulullah teh dijadikeun eta harta rampasan teh pengaturanana aya kedu bakal dicaritakeun ku Gusti Allah melalui wahyu selanjutna haitsu sya'atu faqasamahuma maka ku Gusti ka Rasul teh dibagikeun faqasama ieu harta dibagikeun bainahum antara kaum tua jeung kaum muda ala sawa akurkeun masalah moal turun ayat ieu lamun awalna para sahabat harudak tetep sahabat mentek mulia satu sisi urang ningali ko sahabat teh ribut ghanimah berarti sahabat teh meureun teh karena Allah sakelas sahabat bae ge hasil perang teh kok diperebutkeun urang teh kan boga pikiran kitu ka para sahabat horenganan nang Allah ngahudangkeun pikiran eta supaya turun ayat ieu mun ayat eta moal turun ayat ieu mun teu karitu sahabat teh jadi kan sakadar sabab disababan ku eta jang urang kuari jang umatna Masya Allah mentak kadieuna dilanjutkeun fattaqullah sing sararieun maneh ka Gusti Allah jaga Allah bahasa jaga Allah teh ku Gus Dur mah diseungsarikeun jaga Allah lu yang harus dijaga Allah dijagain buku lu yang dijagain sama Allah bisa Gus Dur rempan sieun maneh ke Allah jaga diri masing-masing ulah nurunkeun bebendon Allah hiji dua wa aslihu dzata bainikum damekeun rapikeun patutkeun hakikat sengketa nu terjadi di antara aranjeun kabeh ai haqiqatan ma bainakum tegesa hakikat persengketaan nu terjadi rebutan harta ghanimah badar antara kaum muda jeung kaum tua ieu kudu dipatutkeun dirapikeun bereskeun bil mawaddati wa tarkin niza' dengan penuh kecintaan terhadap Allah jeung Rasulna jeung ninggalkeun persengketaan pacekcokan tinggalkeun teu bagus nurut Mantakwa ati Allah wa Rasulullah sing narurut maraneh kabeh ka Allah jeung Rasul Allah kumaha engke Allah jeung Rasulna cara ngabagina in kuntum mu'minin lamun aranjeun kabeh ariman kalawan hak bener-bener iman lamun anjeun iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah kalawan iman anu bener maka tuturkeun sing nurut ka Allah jeung Rasulna sahabat mah dikitukeun teh langsung nafsu urang teh horenganan kieu cek kaum muda
Padahal contoh-contoh nu tari heula nu sarugi harta teh horenganan paeh maja teh dibawa. Ketika ribut soal harta diributkeun padahal manu diributkeun teh jate di dahar kabeh. Ketika dodong sokan, dedesekan, ancul-anculan, neangan dunia ternyata horeng dunia tengah hisab. Halaluha hisabun. Waharamuha iqab. Untung urang aya Kangjeng pasrahkeun sagala-galana ka Kangjeng. Kaum tua leuwih sadar, cek kaum tua. Kami mah terdesak ke kulantaran kamak makan maneh bae padahal kami memengeus karolot. Di mana diberena geja kami memuali cekel nyaho kadahar nyaho henteu. Nyerahkeun sadaya-daya ka Allah jeung Rasulna. Sahabat mah babari. Urang lamun encan kampak sing jeleger golok hutep tembakan ces mana tembakan ces dor tuh tah urang lagi mempertahan ya Allah ya Rabbi nafsu makin menjadi urang teu pernah sadar geus kolot umur 65 70 tahun teh lain beki sadar. Huis geus lain di hulu, lain di suku, bahkan di nusok ditutupan geus huis. Eta teh teguran ti Gusti Allah. Matak naon sadar? Abah teh geus kolotna. Ya harta abah teh sakikieuna anu ngajadikeun sabab jeung lantaran maneh harirup teh ieu disababan ku ieu hakikat teman nang Gusti Allah. Abah nyawa isuk nyawa sore jageus teuing lain rasaan abah. Emang kurang itu abah lain daerah rasaan abah bangun sehat ge pada alma bu abah teh ieu gering malulu ngan teu nganggap we abah mah ieu meureun ku kasombongan abah ku katololan abah na ieu mah diserahkeun ka marane babagi ya hartanya los lanjutkeun ku maneh teh ieu perusahaan abah mah tarima beres bae pokona mah nyawa setor bae ka abah jo tadeui abah belum tabah ada setor babur nggak jadikan karyawan ke anak lain gitu geus abah teh hayang arurus kumane untung yang mana bisa yang mana abah mangan ngadoakeun bae acan rek mereka abah dakar teu masalah abah mah nyawa isuknya sore geus keur dibere ge abah mah ku anak abah malah atuh sapira saya hirup sakieu deui. Guys, cek perhitungan abah mal kebal deui sebab ceuli geus dikurangan ku Allah dedengeanana irung gitu kene geus curcor abah mah ieu teh. Mata gitu kene dedeulean geus lain deui leumpang teu meunang nanjak saeutik aju eungap bae. Aya mah masih age geus kebal teh digarap ku abah. Bah ulah ngomong gitu atuh bah. Abah geus teu kuat tanjak abah. Hai kuluna mah nurut gitu masyaallah ya beberapa sih mak kereh in kuntum mu'minin mun maraneh kabeh jadi jelema nu mukmin kalawan bener mukmin nu kumaha ari mukmin nu bener mukmin sejati nu kumaha ieu nu bakal dicaritakeun mukmin sejati teh ieu innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wallahu alam bimuradi wallahu alam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Babu asbabil fitani wal mihani wal bala'i. Tawi iki kusuji babala tetap dalam bertalakan pirang-pirang sabab pirang-pirang fitnah lan pirang-pirang cocob wal bala'i tegese cocob. Rawal Hafiz Abu Nuaim ngariwayatkan sapakiai Hafiz kunahi ki Abu Nuaim anna Jibril isatuhuna malaikat Jibril ata ikut teka iya Jibril anna Jibril isatuhuna malaikat Jibril ata ikut teka ya malaikat Jibril
An-Nabiyya ingkang jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala maka ngucap ya Jibril inna lillahi wa inna ilaihi raji'un satuhune ingsun sadaya iku tetep milik Allah wa inna ilaihi lan satune ingsun sadaya ilaihi maring Allah balaka raji'un iku kang babalik. Faqala Nabi maka ngucap sapa Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fa mimma dzalik maka iku saking apa utai mangkono inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Faqala maka ngucap ya Jibril inda ummataka satuftanu ba'daka bigolili zamanin min dahrika ghairi kathiri. Insatuhune umat sirah Muhammad iku besok bakal den fitnah ya ummatak ba'daka ing dalam sahusanem wafat sirah kalawan setitik masa kang tetep saking masa sirah tur kang ora akeh. Fakultu maka ngucap ingsun fitnatu kufrin au fitnatu dhalali yaiku fitnah kufur atau fitnah kesasaran. Bagola maka ngucap ya Jibril kullu zalik sayakunu taisa kabeh mangkono kufrin dan dolal iku besok bakal aneh dali. Pakutu maka ngucap isun wa min ayana lan iksan saking endi lan iku saking endi utai fitnah. Wa inna ma fihim kitabullah ta'ala lan ing pasina iku tetep ing dalem umat teh utawi kitab Allah taala hale malur ya Allah. Bagala maka ngucap ya Jibril bi kitabillahi ta'ala yuftanuna kalawan kitab Allah taala hale mahalur ya Allah den fitnah ya ummatak wa dzalika min kibali umaraihim wa qurraihim utai mangkono fitnah ikut tetep saking ara-ara pirang-pirang pemerintah ya umat dan pirang-pirang kang maca Qur'an ya umat yamnaul umara'u al-qurra'a al-huquq nigah isopo pirang-pirang pemerintah ing pirang-pirang pembaca Quran ing pirang-pirang hakim palibudah hukukahu maka ngazalim ya umara ing pirang-pirang hakim kurra wala yutuna lan orang ngaweh ya umara ha ing hukum payaqata tiluna maka perang ya umat wa yuftanuna lan dan fitnah ya umat wa yatsba'ul qurra'u lan nganut sapa qurra ahwa al umara ing pirang-pirang kahayang pirang-pirang pemerintah ayamudunahu maka nului ya qurra hum ing umara ilal ghayy maring latu summa la yuqsirun kari-kari olah nyendekaken ieu umara lan qurra. Pakultu maka ngucap isun ya Jibril hai Jibril pakai fayaslamu man yaslam maka halebo kaya apa salamat sa pongkang salamat yaman. Gola maka ngucap ya Jibril bil kaffi was sabri kalawan nahan nyegah lan sobat in utu alladzi lahum akhadhu wa in muni'u taraku lamun ngawehakeun in autu lamun ngawehakeun atau in utu lamun den wehakeun nya qurra ingkang tetap lahum kada qurra maka galak ya qurra hu ing ladzi lan lamun den cegah ya qurra maka ninggal ya qurra hu ing ladzi. Ieu hiji bab rek nyaritakeun tentang sabab-sababna fitnah berbagai fitnah sabab-sabab berbagai ujian-ujian cobaan-cobaan terhadap umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Numandak kitab ieu mas dibaraca terus ku para ulama. Gus Dur teh paling hobi maca kitab teh dua, hiji Hikam, dua ieu Qurtubi. Nya nama okos talar maca. Jeung ulama-ulama nu lain resep pisan maca kitab teh Ihya, Hikam, Qurtubi. Sebab nimbulkeun ketenangan jeung kayakinan.
geus teruji kitab nu eta mah Ihya Hikam teruji nimbulkeun kayakinan jeung ngaleungitkeun karicuhan nimbulkeun ketenangan mun teu boga bagian dibere tersep ka Ihya embung asa ditakolan bae ka aing deui aing kitu carekan aing kieu dicarekan apa kiaina apa kitabna sih gitu kene hikam teu boga bagian geus aya ngaji mah atuh aing ngaji embung ditakolan mah ulah ngaji iya sapinah tenang sapinatun naja perahu keselamatan weuy naik perahu bae atuh sia ka ditu iyalah Qurtubi Rawal Hafiz Abu Nuaim ngariwayatkeun Kiai Hafiz kunyahna Ki Abu Nuaim anna Jibril atan nabiyya sanyana malaikat Jibril sumping ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala cek malaikat Jibril inna lillahi wa inna ilaihi raji'un masyaallah malaikat Jibril maca innalillahi atuh kangjeng geus sarua faqala Nabi cek kangjeng Nabi innalillahi wa inna ilaihi raji'un sarua pabi badzalik tina naon eta aja Jibril kok ngucapkeun innalillahi wa inna ilaihi raji'un cek malaikat Jibril inna ummataka satuftanu ba'daka bighalili zamanin min dahrika ghairi katsir saenyana umat anjeun bakal katarajangan fitnah anu gede sabada wafat anjeun bighalili zamanin min dahrik moal kebal deui ghairi katsir moal lila deui teu lila ti maot anjeun langsung fitnah-fitnah daratan Fakultu cek Kangjeng Nabi fitnatu kufrin au fitnatu dalalin fitnah kufur ke jelema kalupur deui atawa salalasar deui. Bagala cek malaikat Jibril kullu dzalik sayakunu kitu bisa terjadi. Jelema kembali ka kufur, jelema salalasar deui. Ih. Fakultu cek Kangjeng Nabi min aina tibana fitnah eta wa inna ma fihi kitabullah taala. Pan umat teh aya kitab Al-Qur'anul Karim meureun dibaraca disampaikan kok timbul fitnah kufur jeung dolal sih cek malaikat Jibril justru bi kitabillahi ta'ala yuftanuna umat anjeun bakal katarajangan fitnah dengan kitab Al-Qur'anul Karim cek Kangjeng Nabi kok kitab Quran mau fitnah permasalahanana cek malaikat Jibril teh wa dzalika min gibali umaraihim wa qurraihim timbul ti arah para pemerintah penguasa jeung para kiai-kiaina dibaraca ku kiai teh di hareupeun pemerintah bahkan pemerintah nage maraca Al-Qur'anul Karim teu saeutik nu jadi pejabat jadi menteri dibaca Quran bahkan talar Quran jadi gubernur dibaca Quran talar Quran bupati kitu kene bahkan aya nu habib nu kiai kitu kene ulamana teu saeutik anu duduk di MPR kiai nu duduk di DPR pusat di dewan di daerah loba Quran dibaca Quran teh dimusabakohkeun tapi jadi fitnah iyalah paman engke bakal terjadi Masya Allah geus dibacakeun ku malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi seperti eta berarti ti Gusti Allah yamnaul umara al-qurra al-huquq di negara Islam teh Muhammad aya bagian ulama teh bagian tersebut bakal moal dibikeun ku pemerintah dihem-hem diteleg ku para penguasa teh dibikeun bagianana ka para mufti-mufti bakal timbul fitnah seperti eta di mimitianana fayadlimuna huquqahum pemerintah ngazolim terhadap para qurra dengan hak-hak
hak-hakna nu henteu diberikan. Wala yutunaha, pemerintah temikeun hak-hakna ka para kiai, para ulama. Timbullah fayaqo tatiluna, parang umat anjeun bakal wayaftiluna jeung pada mararit. Masya Allah. Engke teh bakalna hak-hak para kiai, para ulama tadi bikin lantaran dengan alasan ieu teh jang pembangunan ieu timbullah kezaliman pemerintah terhadap para ulama, terhadap para qurra, pembaca Al-Qur'an, pengurai Al-Qur'an, pencetus hukum-hukum nu meunang nyokot tina Al-Qur'anul Karim. Hakna tadi bikin akhirna didinyalah mulai kezaliman pemerintah. Geus, kulantaran ayeuna mah eueuh hak. Para ulama geus teu berdaya. Dibuatlah negara lain, negara Islam lain, negara khalifah. Mulai amir, sultan, raja. Pemerintah, raja. Ganti deui. Presiden mengabaikan ulama, mengabaikan para qurra, mengabaikan kiai, bakal terjadi cek malaikat Jibril Muhammad seperti eta ke umat anjeun. Masya Allah karim. Kiai hanya dijadikan pelengkap di negara, mungkin aya di depan, mungkin aya di mui. Awalna jadi filter siga bagus, kabelah dituna moal dilijeh jeung moal didenge. Ulama geus teu saeutik-eutik acan didenge ku para pemerintah, misah bahkan dek dibubarkeun ke lembaga-lembaga keagamaan anu pertalian jeung agama Islam. Bakal terjadi Muhammad seperti eta. Engke pemerintah teh geus teu hayangeun dibarengan ku ulama. Usulan ulama naon bae nu diusulkeun ku ulama dijawab dengan senyum yang tidak berarti. Bakal terjadi Muhammad seperti eta di kaum anjeun. Dibaraca ke Quran teh ku umat, dibaraca ke ku kaum, dibaraca ke ku rakyat, tetapi jangan sekali-sekali cek pemerintah mengusulkan hukum-hukum yang keluar dari Al-Quranul Karim. Kami geus boga urusan tentang negara, maneh bae. Geus urusan antara Quran jeung negara. Bakal terjadi seperti eta Muhammad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah karim. Geus dibejaan. Wa yatba'ul qurra wa huwa al-umara, aya ge nu milu jeung pamarentah kiai teh. Baik kiai anu aya di politik maupun kiai nu aya di organisasi ataupun kiai-kiai nu perorangan nuturkeun ka pamarentah wa yatba'ul qurra wa huwa al-umara, hanya untuk melanjutkan kahayang-kahayang pamarentah doang. Aing teh boga rencana kieu dukung ku sia, dalilan ku sia. Aing teh hayang kieu dukung ku sia, dalilan ku sia. Aing nuturkeun ka sia make heula, sia kudu nuturkeun ka aing. Nu batak teu saeutik kiai, boh di politik, di partai atau di organisasi atau perorangan, leangan dalil-dalil jaga dukung kelacutan pamarentah bakal terjadi Muhammad. Ya Allah ya Rabbi. Fayamudunahum fil ghayyi. Kiai-kiai nu di partai, kiai-kiai nu di organisasi, kiai-kiai nu perorangan nuturkeun ke pemerintah selalu nulungan kepada pemerintah fil ghayyi dina kalacutan pemerintah. Geus moal bisa dinasehatan ke teh pemerintah Muhammad jaga di akhir zaman. Kiai-kiai pemerintah nuturkeun ke pemerintah teh lain kita nganasehatan pemerintah, kita milu kanyana didukung ku para kiai-kiai kalacutan teh. Minta dukungan terhadap kiai Quran dengan sakadar dibaca tapi lain titah dipraktekeun di negara seperti eta Muhammad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah kan. Teureun-eureun kiai teh dibawa ketika pemerintah ngabogaan pamaksudan hayang jadi presiden, kiai dikondisikan
hayang jadi menteri kiai dikondisikan, hayang jadi gubernur kiai dikondisikan, hayang jadi bupati kiai dikondisikan, hayang jadi lurah kiai dikondisikan. Kiai teh bakal jadi kekesen doang Muhammad. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Seperti etalah Muhammad bakal terjadi. Kakufuran titah didukung ku kiai, kasasaran titah didukung ku kiai, pemabokan titah didukung ku kiai, perjudian titah didukung ku kiai, perzinahan titah didukung ku kiai. Dibungkus rapih bakalna Muhammad engke pemerintah teh kadzaliman kacalacutan kabuang kawarahan pemerintahan teh bakal dibungkus engke di luarna kiai. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Cek malaikat Jibril bakal terjadi seperti eta. Masya Allah karim. Gitulah Muhammad. Haju sumala yuksirun teu areureun deui terus bae. Sekedar kamangpaatan duniawi hayang dijieunkeun masjid, sekedar kamangpaatan duniawi hayang dijieunkeun musholla, sekedar kamangpaatan duniawi hayang dijieunkeun majelis ta'lim, sekedar kamangpaatan dunia hayang dipanggieunkeun sarana-sarana pondok pesantren, sekedar kamangpaatan duniawi hayang dipangmeulikeun mobil. Padahal mobil teh imah teh majelis teh lenyap ketika aya gempa, beres ketika aya angin, selesai ketika aya tsunami. Kabong broy ku model koskara itu keyakinannya nama justru dipaling ku para pemerintah itu malaikat Jibril. Bakal terjadi seperti itu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Cakang jeung satu riwayat warwal Bazzar fakultu ya Jibril, cek balik cekang jeung Nabi Jibril pakai payaslam kumaha atuh jelema nu hayang salamet nyalametkeun diri nangke saat eta kumaha. Lamun geus acak-acakan antara umara jeung ulama, lamun geus acak-acakan Al-Qur'anul Karim geus teu dilingse di nagara, geus kakacauan teh peperangan teh saling isu dan lain sebagainya, ieu bakal terjadi fayaqtatiluna. Ia bakal terjadi peperangan teh. Ieu nu hayang salamet kumaha cek kanjeng Nabi Jibril. Pagola cek malaikat Jibril bil kaffi was sabri. Dengan nahan diri sabar. Moal bisa digoyang-goyang pemerintah. Sakali zalim tetap zalim. Allah menghendaki seperti itu. Tetapi berjuang terus. Cuman supaya katingali syiar-syiar agama Allah. Eta mah kaditunain utul ladzi lahum akhadhuhu wa in muni'u taraku. Lamun hak-hakna dibere ku pamarentah cokot, lamun ditarima usulan-usulan kiai atuh sok alhamdulillah. Lamun masih kana dihormati para kiai atuh fadl Allah. Lamun masih kana aya lolowong kiai terhadap pemerintah atuh terima. Tapi wa in muni'u tarakuhu, lamun geus teu dibere ku pemerintah, eueuh celah ti pemerintah, diantep ku pemerintah teh, diabaikeun ku pemerintah teh, tarakuhu geus diantepkeun bae. Tugas kiai hanya sekedar memberikan petuah-petuah supaya ulah kedatangan ghadab Allah Subhanahu wa taala. Ketika kiai cicing ke ghadab Allah datang, Allah ngirim angin, Allah ngirim cai, Allah ngirim gempa, Allah ngirim segala rupa persiksaan. Tanggung jawab hanya sekedar nyampaikan didenge jeung teu didenge. Urang dengekeun kumaha pemerintah cek malaikat Jibril kitulah di akhir zaman. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahu a'lam bissawab.